Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak maki holi. Kenapa ini Jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular, bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres jampena beres. Pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sama ya zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqa aya ge baheula di zaman Syekh Holil Bangkalan. Syekh Holil Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila Syekh Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas kene torekat ngan langsung Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nya nama hobina ngaji tafsir santri ratusan eta lu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengina sorop kudu ngaji nahu kadengina nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan aya nu cengat aya nu dula-dulu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam tah Ki Holil Bangkalan teh kos kitu ditangtangan bae teh ku Jawara teh waktu Jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae karena ahli ikhlas mah kalem bae boga permasalahanna kumaha Allah bae ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae atuh japae emang nang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu pae dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok ngadhar jengkol ciduhna Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede, hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai ka dinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Cerik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari.
balik datang ka imah cari kunaon diusir sama Ki Holil. Bukan seusir-usirnya Ki Hasim, pasti ini ada sesuatu, pasti ada sesuatu geus bae kabelah dianya ditafakuran bener baik begitu. Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek Bandung, hujan gede anu luar biasa, mobilna teu dikendalikeun teu terkendali, set nabrak kontainer, harita maut. Berarti mautna dalam keadaan hujanan. Tahu lah keur dibawa kaki Khalil nate hujan gede. Teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kumaha ge. Tepat jasa. Begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa. Tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot ge bakal hujanan bener bae. Aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae, urang cinta jasa jana Ki Holil, sok ngadengekeun. Urang tang, heueuh, cek pamajikan. Urang ka ditu teh cenah ceukna mawan naon. Urang mangan bogana ganyong-ganyongna. Kajeun lah urang boga ganyong ge. Saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapak ku Ki Holil. Dipapak, "Oi, saya nunggu dari tadi." Sakira teh alhamdulillah gitu. Bawa apa itu? Bawa ganyong. "Ini kesukaan saya," cek Ki Holil teh. Aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah. Kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Caknya teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye. Caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba. Bener ganyong nu nyana geus beak, ganyong nu tatangga dipaling kunyana. Hayang ka alam ku kiai burung, ganyong lain peuting-peuting dicokelan dibawa ka karung. Barang datang, "Assalamualaikum." Ki Holil ngusir, "Pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, tinggal ganyong ya kenal. Pergi." Oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceuri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya teh buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang malin. Masya Allah eta Ki Holil. Dan mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh fatwa halal. Cek Ki Holil teh sipan itu budak cenah halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok bisa kita belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil. Cek Ki Holil teh haram orai mah atuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Dia tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat hukuman teh kos gitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter,
Jawara nu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cagur. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong ke Imam Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular, bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan, saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres jampe na beres. Pulang, cager tah eta Ki Holil teh pas kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana. Itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah ieu lah nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawara nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh Jawara nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna Jawara, tah Jawara mah pan pengikutnya marah nya nama. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna hari teh mah pan pemerintahan jujur. Adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara segala Ki Holil di penjara di zaman Belanda. Ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede Jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil angel tak menca Jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu cenah ieu mah tupangnya nama ahlina teu bisa lanjutkan ulah kudu nungguan jelema hiji. Urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu. Ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan. Lanjut, tanggung jawab kula sapira Holil. Pahar aja geus lain kiai aja sapira Holil. Ki Holil teu kebal keur menyono ribut, dirinya datang naik kuda pan Ki Holil. Teng. Ini ya kiainya yang membuat gersak kita. Ini ngalama-lamain waktu. Goblok ini kiai. Kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyag bleng oyag taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng
Cek Jawara, kok ini goyang begini ya? Goyang karasana ku Jawara, iya dunia goyang. Ayo kudu sejen mah henteu. Cek cenah itu kikieuan si Jawara. Kiai jangan ngelangkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai tuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah, dunia goyang, miringnya na kikieuannya. Geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua. Ditonton ku kabehan. Emang ada apa? Dunia goyang. Kiolil seuri bae. Atuh kiolil datang ka diuk, jangan langsung sasalaman hampura, ceknya teh maafin saya. Kiai udah nggak usah jalan-jalan, ceknya dunia goyang ini. Lain sembarangan kiai, kiolil teh. Mantak dijugjug di mana-mana di jarahan teh. Tak eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya. Masya Allah. Masya Allah Ki Khalil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Khalil ke insya Allah. Nah iya mah cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata ku Ki Khalil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jagana teh tatangga digegel orai beres cager Syekh Khalil make Syekh beusi Khalil doang di dieu ngaran Khalil tah mah pan tukang kieu bae nyampe tah mah Khalil lain deui ieu mah Syekh Khalil Bangkalan. Ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cek sawareh bidah cek sawareh henteu cek sawareh bidah cek sawareh henteu eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna berangkatlah ka imah Syekh Khalil Bangkalan berikut ulama-ulama nu sejen kabeneran Syekh Khalil na eueuh Syekh Khalil na keur eueuh begitu datang ka imah Syekh Khalil teu aya assalamualaikum teu aya assalamualaikum 3 kali teh ayalah santrina mama nuju teu aya kabeh kaget ieu urang ti Jawa Tengah Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug bid'ah apa teu bid'ah kabeneran Syekh Khalilna teu aya yuk urang ka masjid bae yuk ka masjid Syekh Khalil kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan duduk biasa beres kabeh kiai kaget oh ieu jawaban berarti meunang meureun teu bid'ah nabeuh sorangan mendak di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade kajen ku kumaha ge kuntil anak tuh mah nah geus beres baralik bae begitu baralik meunang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil aya Syekh Khalilna mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka di maksud teh neuk nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh sawareh ulama bidah sawareh ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh aya eta waktu ka masjid bedug sasada tah heuh sasada eta jawaban coba eta sanu nakolna coba ayo sanu nakolna coba ieu bedug mantak di masjid mah tetep tendenan bedug bae di dieu lamun can aya bedug gegeraan meuli bedug besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji nah nginjem heula sakedeung bedug tanji nah ieu bedug lain lalawara inget keur jelema zaman hese baheula ka Mekah suami istri orang Surabaya ke Mekah naik kapal laut begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka asana urang geuna amat mun ngadahar anggurnya oh coba neangan kak meuli heula
salakina lantaran dititahku pamajikanna kan turun ke handap, turun di handap kebenaran eueuh tangkal anggur nu jualan anggur. Terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur. Ngan begitu dibeli kapal berangkat. Anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeule. Waduh, aing kamar katinggalan. Ieu anggur naon hartina sakeuna ieu? Pamajikan aing hayang anggur, aing balanja demi pamajikan. Aduh, ieu pamajikan kumaha engke di Mekah. Kapal bebeja nya ka pengurus kayak gini teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae. Cerik nya dirinya ngadengu-dengu. Begitu cerik ngadengu langsung aya nu ngabejaan pagaweuna. Pak, kenapa nangis? Saya kan salah satu peserta haji. Terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cuk pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Atuh ya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Holil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Holil sih. Ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang. Iya mah pan maksudna lain supaya tis. Iya ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasihat ka ditu kaki Khalil 3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam cek Khalil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus ya saya udah masuk kapal, terus istri saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ketiru lagi kapal udah berangkat, jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono, saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri kan, tahu sendiri mah. Caki Holil siapa kadinya bae pikiran anak. Pelantaran ceri kaki Holil, bebeneran berarti. Ya. Begini aja ya Caki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajaknya ke masjid. Tuh, labun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibrig karung. Punyana, tanah gabeak duit dibere, penblon eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid, sholat, beres sholat sini. Cek Ki Holil teh, nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja, tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau sumpah demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya udah merem eremnya nak udah melek barang bentak di jero kapal. Nyana kikiran we kakian. Iya aing di kapal tadi masjid sih. Kieu deui nyana. Aing di masjid apa di kapal sih? Kikiran we nyana kieu we. Ya ieu mah di kapal. Gegeraan bae nyana neangan pamajikan. Wow. Wih, ieu tah anggur tah. Kakak di mana bae? Wow dipeluk nyana kocek. Atuh bunga jasa caknya nate atuh kula neangan kakak ge seueur ulah loba omong kakak ge puyeng ieu sabenerna mah teu arti kakak ge cek nate ieu ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae ngobrolna iraha engke lamun mama geus maot lamun mama Holil geus maot kalau kakak diobrolkeun atuh nya heulaan kakaknya heulaan itu cek nya henteu moal mah geus bokona mah hayu bae urang ka Mekah coba eta
Masya Allah. Tak mantak lamun boga kesulitan tanya ke Haji Pendi, Haji kula boga hutang ya kumaha carana. Ayo kada ayo ke masjid, diajak ke masjidnya na boga masjid hasbunallah pan itu tinggal wani mal wakil lan rencana ya. Datang enon mangja ke masjid, saya boga hutang bongan sia situ di ke masjid kan pentolol sia mah lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik ngeluh ya Pendi ku yang diteluh sia teu bisa. Tapi Mama Khalil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat ki Khalil kakarak bebeja Khalil Ki Khalil Bangkalan pukur mujuhna manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum waalaikumsalam wow marhaban ahlan wa sahlan ya terus ngadengikeun ngaji datang ka magrib barang datang ke maghrib milu berjamaah begitu milu berjamaah imamna kan Kiai Khalil lisan Jawa kurang fasihat maca Fatihah pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall cek kurang Arab itu kus ieu walayatas ieu macana cek didengkeun deui rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin muparokohnya nata barokah geus tekaci cek kurang Arab ya pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat guys begitu jam 12 nah ini pamit begitu pamit dia aya nu ngajaga mau kaget jana wah lulumpatan kaki Holil deui aya naon cek Holil waduh mun cara kurang mana mau pulang di jalan ada mau ngegermin anak itu waduh anak kemana aja ente nyari-nyari anak orang Arab kajajaden merentam atuh kunon salah gitu tuh orang Arab cek Khalil deo nggak apa-apa kalau ada maung di mana saja jampain aja apa jampainya udah bacain bilangin suruh Kiai Khalil Madura waladhdallin gitu nyana ngauleung bae nyana ngauleung bae nu ku aing dipake kampung teh pake jampe harus kira-kira cek kurang Arab coba lah cekana datang deh kada bener aya ngagerem salam dari Kiai Khalil barusan dia amanat sama saya mohon diselamatkan dengan waladhdallin mau ngaleos Masya Allah cek kurang Arab aing geus paseh jasa waladdallin eleh waladhdallin naon eta balik deui nyana ka ditu ikhlasna waladhdallin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar tapi waladhdallin sanajan keluar angin ikhlas asana sia waladhdallin kabeh ya ese ku ikhlas mah anggeus-anggeussan ku ikhlas rumah santren nyana salat maghrib pan seserian di dia di Tuban seserian cak guruna teh sial teh budak berjamaah ngaganggu batur saha teh budak teh terus we seserian nya da seuri beres salat tah saha tadi seserian nya da seuri kana Khalil ka dia sia kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan sia ngaganggu seserian bae lain khusus salat kurang sia seserian sakjana mama hatena keur ngakeul katebak je heueuh paring mamana teh lapar ngimaman jadi inget kang akeul keur salat kanyahoan ji mama hampura atuh masyaallah kadeuleuna mah mama teh keur ngimaman salat kajahoan ku Syekh Khalil horenganan hatena keur ngakeul deuk dahar je teh tak kajahoan tak wali waduh masya beda santi ke Khalil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asa kieu wot laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha si fulan panggil ku Ki Khalil panggil gedangna bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya Ki Khalil pohoan
habisin sama kamu. Awe, habisin. Belah, dibelah, habisin. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari ceriknya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka ieu mah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedag. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah. Santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sejen aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah, malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu nggak orang lu? Udah ambil semua ya. Besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Ki Holil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh, sajeuna aing nu melak batur nu ngasaan. Kadanan ngajual atuh ngasaan sajeuna. Aing bebeja we ka guru aing. Ki Holilna keur magahan santri. Pas jurumiyah, keur magahan jurumiyah. Pas datang Waalaikumsalam bari ceuri. Naon? Ulah melak bonteng ajo. Bonteng dari piheulan ku pamalingan. Ajo maksudna pamalingan supaya beunang. Lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dia. wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sape-sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang, alhamdulillah. Sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae. Wiridan naon eta? Asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae. Coba ku aing deuk disiap. Dicoba. Bener, di kebon sejen aya nu maling. Zaidun Qaimun. Terus bae maling. Sial teu manjur.